belut teh deh kah digara kudu duit ya bae pana beak di aing mah cacing mah aing ulah cacing mah ya anak belut teh rese liang mah lagi ieu mah pamparatan lagi ieu mah gagal ieu mah mun beunang ya saya keron woi liang belut itu aing berarti beak cacingna sia mah naon nu maneh liang naon liang belut nah dikorekan ku maneh keun we da ku aing oge atuh rek urekan deui saha nu ngorekan liang dia ari bieu dikorekan da urang mah keur neangan belut ka dieu teh